14 tahun lilana kaula tapak dia leweng nepi ka eyang kaula ngaganti aran Raden Anom. Salah sih tadi teh. Raden Anom. Guru. Tadi saha aran kaula? Oh jangan. Aran kaula Raden Anom Gatot Gadel. Gatot Gadel. Iya. Ayeuna kaula rek ngajajal kasaktian kaula anu dibere ti eyang kaula. Iya waktuna kaula ngajajal ilmu. Wah. Tuh tempo aing bisa mirunan di nuleungeun. Iya. Sakti. Wah. Tadi aing geus ngeluarkeun seuneu. Geus sakti aing. Ayeuna tinggal ngajajal ilmu ngapung. Aing hayang ngapung. Coba ya. Acomantara aing hiber. Iya. Emang bener-bener aing sakti. Teu sia-sia aing tambah 14 tahun di leuweung. Aing bisa hiber. Atuh ngomong-ngomong Islam aing tinggalin. Aduh. Ngabanggakeun pisan eta sendal. Jaba ilmu keur turun aing can bisa. Geus aya kitu mah. Ngahemat ilmu dewek rek turun. Ya. Aduh lumayan nyeri euy. Gara-gara na. Tapi asa aya anu poho ieu teh hiji deui naonnya cek eyang teh. Eyang tudaklah mere pepeling teh loba-loba teuing. Jadi kaula lieur eta hiji deui naon tadi aya nu. Oh nya. Cek eyang kaula teh bakal menang jodoh di ieu tempat anu geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina eta teh putri raja anduka raja naon jeung ayana di mana anu dumuk mah kaula titah nungguan di ieu tempat. Atur nuhun eyang ditampi sadaya-dayana ku abdi. Iya tinggal nyambut putri raja. Kulaning tresno karo lanang sing hidung belang. Aduh kula kelingan karo Kang Mas ana sing kaadohan. Sayang kula adohi ngendi kula ngeteni siramu. Aduh Kang Mas kula ngenteni ning kene patang bulan. Pujaan hati kakang kula ngenteni nyimas ning kene wis ora tangi-tangi.
Aduh. Sakit. Kakang. Ningan disira. Wis lawas Nyimas. Wis ngenteni. Kakang. Duh Gusti. Banget aing teh. Tadi nama gelis. Dan pedah ngelawan kakolot. Jadi disupata jadi kawas kieu. Tapi kurang menang ngimpi. Namun maneh kawin jeung satria anu aya di Leuweung Jati. Pasti maneh bisa robah deui geulis. Apa nya kitu? Di mana atuh Leuweung Jatina? Jigana aing kudu neangan Leuweung Jati. Lamun aya satria nya eta ada di Leuweung Jati, pasti ku aing dikawin. Kajen sakumaha-kumaha oge. Arek ganteng, arek goreng. Nu penting bisa dikawin, banget aing robah deui. Ka ditu pasti nageh Leuweung Jatina. Di teang-teang teh Leuweung Jati pasti di dieu satria teh. Di mananya? Kakang, kakang, kang, oh kakang, kula ning kene. Nah, iya satria teh beda tampangna oge. Wujudna meuni rame ciga pasar malam. Kakang, kakang. Asa bau tai. Punduk asa sing puringkak. Asa aya no ya. Demit anu di dieu, karuhun anu di dieu ulah ganggu ka kaula. Woi. Iya pasti calon nyai teh kesatria. Aang ka dieu nyai tos dingin. Hayang dihanetan, Yayang. Is, kan itu. Yalah. Ai sia siluman naon? Bangsa naon sia teh? Modifikasieun kitu beungeut. Ih. Aing mempan. Anu jadi muri. Setan anu midah rupa. Ayeuna ngawujud aya di hareupeun kaula. Mangkat sia siluman dedemit. Lain dedemit kakang. Ieu teh Nyimas Ratu rorombeheun. Kula teh dikutuk ku ibunda jadi kawas kieu. Amun nyai kawin jeung kakang nyaeta satria nu aya di Kebon Jati. Eta jodohna nyai pasti cager deui banget nyai. Gitu kakang. Anu banget kawas ya. Anu siga maung tutul. Keulaan
Aing satria gagah perkasa. Piraku aing boga jodoh kanu kieu patut desudi abriga-abrigan aing. Ulah itu Kakang, entong sok ngahinun, ngahina. Hayu urang gerak-gerak kawin, mudah-mudahan banget Nyai pasti gelis deui. Hayu Kakang, urang kawin. Hayu. Ilmu hiber. Mana Kakang? Woi. Mau bisa. Nyai. Hiber. Betul. Hiber. Mau bisa Kakang. Ya. Aduh. Hiber. Kakang pingsan. Pasti aing jadi gelis deui. Embung kan itu batok guys, Silman. Ini dia. Modar. Goblok Tesya. Sok sia sok kuidin sia hayang kawin jeung Idin sok hayo gebukan kuidin. Aduh, goblok teh. Sia makalah neunggeuh. Ya, aing ka dieu teh ngaudangkeun sia. Ngaudangkeun naon? Dia tarek magrib, kunaon sia neunggeuh aing. Embung Idin mah satria, gagah ganteng, loba nu bogaeun ge putri raja. Nah anu kifah atuh saya ngawin ka Idin. Ih, baku sia mah. Ari geus molor teh kawas kitu. Naon? Idin mah satria gagah. Bisa hiber tadi bisa hiber. Ya, aing mah karunya ka maneh bisi ka magriban. Sakitu ge ku aing dihudangkeun sia karunya. Daripada dilembok ku maung sia. Hidang sia. Dasar sia Idin. Idin, imalain Idin. Ieu teh satria. Raden Anom Gatot Gadel. Bisa hiber. Yo, bisa percaya mah hiber yeuh. Oh, kumaha sok? Tuh, kan baku sia mah. Cek aing ge geus gelo sia mah bener. Asli sia mah geus gelo. Yo, sono ya sono. Tuh. Sana di mana, Risia? Sia mah. Idin. Ya Idin, Mak. Saya mah balik wah urusan sia. Ya satria Mak yo. Hiber. Hiber mana sia? Hiber. Ya, adio. Ya. Hiber tah. Ya. Akan sia modar sia di aku maung di dinya. Awas ya, hiber. Hei, awas maung. Oi. Ih, mudah goblok.